janten maksade pala jadi zaman jadi raja bulat benghar bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah pun cilit loba duit cik pandangan Andika kumaha kakak ya atuh urang ngeureuy we da teu tiasa sakaligus hayang sakaligus kudu masang nomor atuh manawi ulah Gusti abdi aya nomor anu jadi urang ngerok tangkal manalika ieu kamari ge aya jelema eta teh sangka milik kumaha nyuwun sama teh sangsara wae terus sangsara balang saku dahar sore teu isuk dahar isuk teu sore Tuluy ari milik teh sangka nyamanehna teh ngimpi pek-pek cenah kerok tuk tangkal manalika nya eta tangkal manalika teh kelebut harita teh manalikana tuluy ya dikerokan kumanehna teh kulitna teh nepi ka lenang kuluyung teh nu boga tangkal manalika dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi lain milik nasib ya tinggal kabina-bina teuing aya eta teh lain milik tuh kitu teh lain nasib nasib ari juga teh kitu milik teh sumuhun atuh kedah kumaha kieu ya bisa kaula beunghar boga nagara lubak lebu harta banda syarat anu mutlak numutkeun beja tigaib sumuhun kaula teh kudu mibana musti kalayan jamus kalimusada Aing eta mustika layang jamus kalimusada teh ayana di Yudhistira nya kaula teh imit tengah peti jumplang jempling eta mustika layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara ku kaula geus dipibana geus dipaot ta ieu barangna layang jamus kalimusada ulu ya jadi ieu yang jamus kalimusada teh hasil tina menang maling kenging kau cing nah kira-kira bener lamun kaula mibana ieu yang jamus kalimusada bari jeung menang mau bakaka hontal cita-cita kaula hayang jadi raja anu kabogaan nagara bari buak beunghar pandangan tibalik naon ieu lama bodas gini mangrupakeun isim tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hulung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah mun sirli loba duit aman tentrem sepi paling kawong rampok nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh kaum dagang sami suluma ingon-ingon kebo sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa hai kumaha cara yuk ini ruas cing pandangan di mana sujang kaya kahari sujang cing kapayunya keden kumaha Pak Haji Mulya dama saya alhamdulillah ya hibari nama kaya nanti wah ini pemasarannya ieu teh hayang jadi raja bulat beunghar
Dugi karanya urang teh maling pusaka negara Amarta malah ieu pusaka layang jamu teh dipake lambang kagungan negara. Iya teh. Terus Kira-kira nak kumaha kamulus rahayu lamun urang mibana ieu? Sip. Lain disentak raja aja meni hayang hiji hayang ki. Tapi upami pada percaya kan hiji mami. Saha maneh mah da leutik-leutik oge kitu itu oge paranormal. Iya. Upami percaya ka deden. Dari lepur mami teh pangatos ka saor ngaran deden donat. Anu nyanak doma kamar di tengah ya kali ini. Iya layang jamu sekali musyadah teh. Lana. Laras kumaha? Oh terpasuk. Daya nama itu dah seorang nu palsu segala rupa oke. Bulu mata palsu, gigi palsu. Iya. Bakal kahonta? Nanging ieu teh salah nama. Moal tiasa tentrem urang bebana ieu pusaka layang jamuina. Kali serayu. Ali musada. Kali musada. Nah, cik. Margi ya layang jamu sekali musada teh. Lah sanes anu Yudhistira. Lain anu Yudhistira. Sanes. Numutkeun panelengan ieu panoropongan hingkuli. Panoropongan deden. Moal tentrem mibana ieu oge ieu teh lain anu Yudhistira. Sanes. Anu bahanen dirinya dipacarikan. Sanes. Anu Abah Sumarna. Anu sok menerkeun tanduk loma. Sanes. Cik, layang jamu sekali musada ieu teh nu saha nu koan. Sanes. Muat mana? Dinya ti holis. Sanes. Saha nu bogana layang jamu sekali musada? Ada anu bogana layang jamu sekali musada teh. Ieu teh hiji jalma anu keur jemput kuring nu jang negra bari teh ka tembok. Ya. Saha? Hiji jalma anu jemput kuring nu jang negra bari teh ka tembok. Hiji jalma anu keur nyumput puni di nu jang negra bari teh ka tembok. Kasebut. Hiji jalma anu keur nyumput puni di nu jang negra bari teh ka tembok. Saha? Ngaranna mimitina as. Tungtungna R. Mimitina as tungtungna R. Eta. Saha omongkeun atuh aya homa. Tapi dah gaibnya rek. Gaibnya rek segala rupiah ge kadang gawe heula. Mimitina teh S tungtungna R. moal Sunandar. Sanes. Eta mah jelema nebrak. Nebrak jeung negrak eta mah katempo. Samir. Sanes. Sumur. Da sumur mah sana jelema. Sobur. Sanes.
Bapak Haji Ikin di Panumangan anu masihan sena kamari. Eta mah tungtungna N ya mah S. Tungtungna R. Supir. Ai supir mah pagawean atuh jadi tadi jelema ya mah. Pak Haji Sidik. Sanes. Eyang Atin. Sanes. S mimitina tuntungna R Salamar. Eta mah duit atuh. Magung. Mimitina S tungtungna R. Lurah Jaki di Majalaya. Sanes. Guru Pandawa Pak Wahyu. Sanes. Pak Asep. Sanes. Pak Haji Rahmat. Sanes. Pak Haji Hamdani. Sanes. Pak Lurah Wilson. Sanes. Pak Haji Apot di Cikoneng. Sanes. Oh, mimitina S tungtungna R Mas Sarman. Nah, kamana karep atuh? Juga tetah di bunyinya. Iya. Sahanya Pak Mardiano urang Sukanagara. Eta mah calon pamimpin, eta mah jalma beungar, da milih pamimpin teh kudu kanu beungar. Iya. Sahanya Pak Deni Rukada. Eta mah atuh DPR Komisi D. Pak Obar Sobarna. Aduh, eta mah Bapak Bupati Bandung atuh. Bejakeun cek aing oge ieu teh lila waktu teh. Sok bejakeun. Saha nu bungana? Ngaranna teh Semar gerak atuh. Tita tadi atuh. Semar ngaranna teh Semar. Aya kakawena gede Semar yawin nanggung. Semar yawin nanggung winanggung. Nggak jadi kadang aku balapak ya teh. Semar. Bapaknya si Cewek. Cepot pun. Eta bapaknya si Domala, bapaknya si Goreng. Dawala lain domala. Nya. Itu berarti. Jadi Upami eta anu ngaran Semar masih kena hirup kurang muatan terem kagungan ieu layaknya mun kali musada. jadi siapa yang Semar teu paeh mah ieu layang jamu sekali musada teh atawa urang teh moal tentrem jeung eta. Tadi. Itu. Tuh. Iya. Wayahna kakang pati paehan anu ngaran Semar Badalaya. Sanggup? Ieu geus aya di neraka sarerea. Di neraka euneu wungkulnya maling lambangna nya ayeuna kumaehan jelema. Maling ongko maehan ongko. Pasal nu ngaberatkeunana ge 2 itu. Nya. Pencurian ongko, pembunuhan ongko. Nah gitu. Kumaha cek ramalan maneh cek paranormal kalakuan model kieu. Eta mana raos gede budirina sewang-sewangan. Magi silakan jeung salam bertajam teh kumantu kana amal persekot. Kana amal perbuatan maksud teh. Ya, sieun. Tapi juga Sanggup maehan Semar. Ya, atuh ai parantos aya pancen mah ieu mah sanes panginitan tina rek hianat maehan jelema tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun da ieu teh kalakuan jahat.
kumaha ai baru karena anu salah kumaha baru karena anu bukan pedang tidak naon si sembilan bae yo nya mangga aturan Gusti abdi Gusti sangem mangga wilujeng dikantu deh ku kaula iya wayah nepaehan si Semar Badalaya amin. Wayahna maneh kudu ngadoa dulur maneh teh ini maehan Semar Badalaya. Abang romantika kehidupan Sarua eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan maeraga taya pangawasa ada siapa-sasanya lampak nafsu rumah kaduhung badan anu katampukan